Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anu feedback atasnya dilereskan. Arti atas siap. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah Pak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tetap sehat. Salamina tur dina aya dina panang tayung Gusti Nu Maha Suci. Amin. Sataacan lajeng urang ngadoa heula. Ayeuna teh bagian sahanya nu ngadoa teh? Ayeuna teh Ai. Siap. Mangga dipimpin heula kangge ngadoa. Siap. Sadayana rerencangan. Duduk siap, gerak. Sataacan ngawitan diajar, hayu urang ngadoa dumasar kapercayaan masing-masing. Ngadoa di kawitan. Rengse, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Sabima? Kurang di absen heula nya. Agus aya. Alin aya. Hadir. Ani. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Anis. Iya, Bu, hadir. Ayun. Dongkap, Bu. Alhamdulillah. Chan. Dongkap. Arti. Hadirah, Bu. Astri. Lengkap, Bu. Alhamdulillah. Lengkap geningnya. Sadaya aya. Pamitos siap. Urang kawitan wae pangajaran dina dinten ayeuna. Dina lawungan kamari nyaeta lawungan kahiji dina materi paguneman urang parantos medarengeunaan struktur jeung fungsi paguneman. Nah, dina dinten ayeuna urang lebet kana materi enggal. Nyaeta Ibu Widi kangge share screen. Atas aya? Aya Ibu. Aya, alhamdulillah. Nah, ieu kade ngeunaan materi pengajaran dina lawungan ayeuna. Tapi teu kedah diemutan ieu mah langsung we kana tujuan dina lawungan dinten ayeuna nyaeta peserta didik atau hidup tiasa menelaah kalimat dina teks paguneman nu luyu sareng tata krama basa. Nah, janten fokus kana tata krama basa. Nah, oke. Sateuacan lebet kana materi inti, urang refreshing heula supados rada semangat deui urang ngaradeg sadayana. Bu Ani, Ani tiasa ngadeg teu? Upami henteu wios. Nya. Ngadeg urang jargona upami Ibu nyarios bahasa Sunda hideup langsung siap pandanganna sapertos kieu diputerkeun nyebat iha. Ya. Bahasa Sunda iha. Siap? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Maksimal, kadang maksimal ya, supados rada fresh deui. Oke. Bahasa Sunda Iha. ya, empra kangge urang sadaya. Iya. Tuh kan lumayan. Kebahagiaan karena sudah.
anu anu tunduh-tunduh janten cenghar gitu nya. Urang lebet kana materi. Sapertos biasa aya hiji stimulus anu kedah di ingal. Mangga. Sampurasun. Jang. Jang, Bulan, kade sakedeung. Marek nitah. mangga. Bade mi warang naon, Mak? Ka warung jug. Meser naon, Mak? Meuli muncang, cikur, katuncar, jeung laja. Urang eta ngangen waluh. Ali Mak izin. Nah jeung era. Lamun kitu menta tawa mau ari meuri mah teu kudu era. Izin atuh, Mak. Sur batur teh aku pameget meser samara. Yeuh dengekeun eueuh ti dituna lalaki teu menang balanya samara. Kudu nyaho anggur mah. Atuh, Mak. Mama kitu, da abdi teh izin. Maneh mah ari dititah ku kolot teh. Rek nurut ka saha ari maneh? Ka kolot mah ieu, tong warah nyebut embung. Nyebut wage geus doraka. Daek maneh doraka. Alim doraka tuh, Mak. Hapuntennya, Mak. Ujang rumaos lepat. Heueuh kumaha dihampura. Tong kitu gawe ka kolot mah. Lain mah hayang dihargaan atawa embung dipungpang ku anak. Tapi eta mah geus jadi kawajiban nu jadi anak ka kolot. Mohon, Mak, hapunten moal sakali-kali deui. Tong boruh hidup budak keneh. Sanajan jaga dikersakeun jadi jenderal oge anger. Indung tunggul rahayu. Bapa tangka darajat. Jelema nu doraka ka kolot mah kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran, juga indit. Mangga berartos nama. Ieu duitna 5.000. Beulina 1.000 we. Pamulangan bawa deui. Papalang sudana kanggo abdi, Mak. Gusti nu agung. Pupulur memeh mantun. Piraku dititah kitu bae menta buru. Panci keneh bieu teh patahan. Kadeukeun weh. Rek indit ku sorangan. Henteu mah henteu. Assalamualaikum. Nah, eta cenah videona. Teksnya di dieu. Nah, sabada ningal video nu tadi ditayangkeun kinten-kinten lokasi atau latarna kira-kira di mananya? Ayo nu terang. Di Lembur Abi, Bu. Di Lembur Abdi. Oke, Di Lembur pinter. Paris. Alinnya tadi teh. Alin. Terus Ade tadi. Hanging Ibu point. Miku. Sama di dapur, Ibu. Oh, Jero Abus imah. di dapur. Langkung spesifiknya. Di jero imah, Bu. Jero imah. Di gigiran sawah, di gigiran Gigiran sawah. Ya, hebat pala linter. Kinten-kinten. Dina pagono manu tadi, naon ya bentena meuli sareng meser. Aya nu terang teu? Limah loma meser mah jangka batur, jangka salureun. Leres teu, Bu? Pinter. Eta meuli mah 4 huruf, meser mah 5 huruf. Meuli 5 huruf. Meuli ka 5 huruf. Alin. Sapertosna Alin kedah ngaleut kopinya. Leres Sabada ketang fokus. Alin pan nya sanes. Oh, iya bener. Pinter. Hebat atuh nuhun Anyun. Neng Nah. Ayun, ke di jajanan ciloknya. Ya, magang ke kantinnya. Sapertos biasa dina lowongan ditan ayeuna urang sawala
atau diskusi. Ya, mangga gabung sareng kelompok masing-masing di Google Chat. Kumargi tadi Google Chat-na rada tetiasa diakses, ibu ngintun filena dina WhatsApp group. Dina WhatsApp group aya nu kedah disawalakeun. Nah, filena dina ya LKPD aya 2. Nah, di LKPD atas aya di LKPD punten di WAG atas aya Atas Ibu. atasnya atas lengkap sadayana mangga calik sareng kelompokna masing-masing berarti upami di dieu mah dina daring gabung kana WAG-na masing-masingnya kelompokna teh Mohon Bu. sareng anu kamari nyaeta kelompok jag-jag sareng kelompok bunga. Ya, kelompok jag-jag teh aya Anis, Anyun, Astri. Teras kelompok bunga, sareng Agusnya kelompok jag-jag teh. Teras kelompok bunga aya Arti, Ani, Alin sareng Cen-cen. Ya. Nah, mangga disawalakeun 2 patalekan ngeunaan tata krama basa. Ya. Waktosna 5 menit, cekap 10 menit. 5 menit ya Bu. 5 menit. Oh. Siap. Da abi mah pintar. Alhamdulillah kelas 7 Ibnu Sina mah palalinter pisan. Mani GR. Ih, Kedah percaya diri atuh Alin. ya Bu. Ibu lebet ka kelompok bunga heula. Kelompok bunga aya kelompok bunga engke artinya nu ngadugikeun hasil Mohon Bu, ieu nu dikerjakeun. pinter. Kami kelompok jag-jag Astrinya. Astri siap? Siap Bu. Oke. Kinten-kinten di kelompok jag-jag. Aya Bang Baluh teu dina ngerjakeunna. Teu Bu. Pami Aman. ieu di Asiana langsung dina kolom anu kosong cenah ti kumaha nya, Bu? Oh, kelompok bungahnya. Nuhun. Ani, mohon. Janten nomor 2-nya langsung dieusian dina kolom kosongna. Nuhun, hatur nuhun, Bu. Sami-sami. Aya nu atos? Sacan. Masih keneh? Saacan. Ibuna Dawi di kapengker heula. Mangga.
Tadi teh poin kelas 7 Ibnu Sina. Cincin. Tadi kan naros teh Ani. Siap. Catat aku Ibu. String. Atos. Atas Bu. Atos. Oke. Atalekan nomor hiji. Orang cobi dipresentasikan ku Astri. Kelompok Astrinya. Mangga Ibu. Ya. Jawabanana jadi eta tata krama basa teh kegiatan komunikasi kalawan merhatikeun sababaraha unsur dina eta kegiatan komunikasi. Dumasar eta hal bedana meuli jeung meser teh nyaeta lamun meuli mah kalebat kana bahasa loma sedangkan lamun meser mah bahasa hormat kanggo kabatur. Itu panginten Ibu ti kelompok simkuring. Hatur nuhun ya. Sapertos biasa upami aya rerencangan orang tos midang orang kedah tepuk salut heula nya. Tepuk salut teh sapertos kieu. Tepuk salut. Salut 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 salut. Ya. Siap? Orang coba tadi Teh Astri tos midang, orang tepuk salut telah kangge Teh Astri. Ya, tepuk salut. Salut, 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 salut. Barangkali Bu salut, Nak. Salut. Ya. Hebat. Hatur nuhun kelompok Astri. Ayeuna kelompok salajengna medar nomor 2 nya. Mangga diwakilan ku Arti. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngawakilan rencangan sapara kanca baris medar tugas anu dipasikeun ku Ibu Anissa. Dina teks paguneman ngantos dianalisis aya dina kalimah ieu. Anak alimah isin indung. Nah jeung era lamun kitu menta atawa maok ari meuli mah teu kudu era. Isin mah kangge basa hormat keur sorangan. Nu digunakeun ku budak. Upami era mah basa loma nu digunakeun ku indung. Aya oge kandaga kecap nu sanes seperti basa loma meuli, basa hormat keur sorangan meser, basa hormat keur batur ngagaleug, basa loma era, basa hormat keur sorangan isin, basa hormat keur batur lingsem, basa loma embung, basa hormat keur sorangan alim, basa hormat keur batur tekersa, basa loma duit, basa hormat keur sorangan artos, basa hormat keur batur artos. Mun sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, hebat. Hatur nuhun Arti sareng Astri anu parantos ngadugikeun hasil diskusi dina dinten ayeuna. Salajengna urang lebet kana evaluasi. Nah, mangga ditinggal didinya aya tes formatif anu kedah dieusian ku hideuk. Linkna ku Ibu dikintun di WA-nya. Siap, Bu.
Aya nu tiasa ngakses, aya nu teu tiasa ngakses. Biasa, Bu. Biasa sadayana. Abdi teh tiasa Bu kedah login. Nganggo Oh, akun login. belajar. Muhun tiasa ngangge email biasa oge. Oh, mohon. Tampilanna sapertos kieu nya. Kami masih aya nu teu tiasa akses. Mangga Opat nomor, Bu. muhun opat nomor. Dina unggal nomorna tos aya poinna. Janten di akhir aya skorna. Aya nilai akhir tas formatif dina lawungan dinten ayeuna. Ibu abi teu ngartos nomor hiji maksadna kumahanya. Nomor hiji, mangga. Eta Dicek. bao, tadi ngeranca baonya. Ranca bau. Iya, tinggal di dieu teh kan aya silsilah. Mana urang share screen heula. Kita kategorina berarti soal quotes-nya aya stimulusna, aya silsilahna. Nah, dumasar kana silsilah ieu paguneman atau kalimat anu digunakeun dumasar kana tata krama basa mana anu pangmerenahna. Nah, di dieu contoh aya paguneman bani jeung awan. Bani teh ieu. Awan teh ieu. Berarti bani ka awan teh nyaeta akinya. Laras? Ibu. Ki, mohon laras. Aki. Bani ka awan aki. Oke, kinten-kinten pagunamana tos luyu sareng tata krama basa teu? Teu Mangga acan. dicek. Acan. Berarti lepatnya, mohon. Mohon Ngartos. laras. Tos ngartos ayeuna kumaha cara ngesiana? Ngartos, Bu. Pinter. Aya nu tos ngesian. Aya hiji alin atos. Alah, alitnya punya. Gitu. Aya tiluan langsung. Cen-cen. Pinter Agus. Pinter. Berarti kantun sabaraha orang deh 5 andainya. Mangga nu teu acan, waktosna masih aya. Sip. Alhamdulillah. Atos nilaina atos lebet. Ya, alhamdulillah berarti kegiatan tes formatifna atos rengse. Nah, urang lajeng deui nyaeta cindekan lawungan dinten ayeuna nyaeta ngeunaan tata krama basa. Tata krama basa nyaeta kagiatan komunikasi kalawan merhatikeun sabaraha unsur nu kalibet dina eta kagiatan komunikasi. Nah, tadi tos dijelaskeun ku arti
dibagi jadi sabaraha kategori. Aya loma, aya bahasa hormat persorangan, aya bahasa hormat kekabatur oge. Datana tiasa ditinggal dina kamus alit tata krama bahasa. Oke, so file ieu linkna ku ibu dikintunkeun dina WAG. Janten tiasa diajar deui ke satos lawungan dinten ayeuna. Salajengna urang lebet kana kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi punten kegiatan refleksi dinten ayeuna simkuring atau ibu ngangge Mentimeter mangga biasa ditinggal dina kolom chat. Dina kolom chat ya. Mangga dicek di kolom chat. Aya bitlay ngeunaan refleksi peer teaching dina lawungan ayeuna. Iya, posta. Oh iya nu ngawaler ya. Dina video, dina pengajaran itu ayeuna bagian mana nu pang dipikar sepuh hidup. Dina video, dina nonton video paguneman. Mangga nembe aya 2 urang ya anu ngesian. Anu sanesna masih aya kendala gitu. Oke, oh video pagumana rame. Bagian media, artinya ngeliat video. Tiasa diklik Bu nu abdi. Ngangge email, itu tiasa disubmit. Sadayana Bu, utamina video, pinter. Oke. Dina lawungan, dina patarosan salajengna materi naon anu teu acan dipikartos. Bagian mana? Ngertos sadaya Bu. Coba di like. Berarti araman nih mah ya. Tos palalinter kelas 7 Ibnu Sina mah. Mangga lajeng kana nu terakhir hiji kecap wakilan hidup dinten ayeuna. Bunga atau sedih? Bunga. Bunga, wih langsung grafiknya naik. Baru rupi namanya dinten ayeuna teh. Alhamdulillah kegiatan refleksi natos dieusian. Datana ku ibu disimpen kangge evaluasi ibu dina pengajaran salajengna. Lawungan salajengna nyaeta kurang bakal ngebahas berarti ya punten. Praktek dina paguneman. Nah, kayak detailna ku ibu didugikeun dina minggon payun berarti. Mung sakitu nu tiasa dihaturkeun nasrul minallah wa fatul qorib wa basirul mu'mirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Nuhun Bu. Ramainya.